Ya, lainnya mau ngobrol gitu ya. Lamun orang jadi presiden, kahiji menteri pertanian teh kudu nu bisa naon ngaranna teh kudu bisa macul. Menteri pertanian da teu bisa macul mah percuma tuh. Kudu bisa macul, kudu bisa newak lauk, kudu bisa newak daun. Ya, menteri keuangan, wah, kudu nu bisa ngajieun duit atuh. Ulah ngitung naon ngajieun duit lah kudu bisa. Angkat jadi menteri kurang. Lamun bisa ngitung naon kul mau loba adanya. Nu bisa nyieun atuh. Kesehatan kudu nu bisa nyieun obat. Tah atuh. Tak jadi menteri nyieun obat flu, obat batuk kudu bisa atuh. Ulangan ukur tunjak tunjuk. Menteri pertahanan kudu bisa gelut ya, kudu bisa perang, udah percuma tuh bisa perang. Terus menteri naon deui nya, menteri kelautan, kudu bisa ngitung lauk sama air laut. Kudu bisa ngalah lauk tah eta tuh kan menteri ngaranna, jadi kudu bisa. Kudu olahraga, kudu bisa main bal, kudu bisa voli, kudu bisa basket. Jadi menteri. Ya, eta tuh terus menteri naon deui? Menteri agama. Wow, eta nu berat mah. Kudu bisa ngaos, kudu khatam. Kudu bisa adan. Kudu bisa ngajar ngaji tuh, kudu apa kabeh. Ulah tunjuk unggul tuh coy. Terus menteri naon deui perdagangan kudu pinter dagang nu bisa mah urut tukang warung. Jadi menteri perdagangan ya. Jadi bener apa gitu jual beli tah ngajual sakieu meuli sakitu. Menteri perempuan, menteri awewe kudu apa tuh mensna tanggal sabaraha. Terus menteri naon deui nya da loba tuh. Kudu nu prakna bisa. Ulangan tunjak tunjuk atuh dewek ge bisa tunjak tunjuk macai. Terus geus kitu teh tah lamun kuring dewek jadi presiden. Si rakyat teh berean duit kabeh. Berean. Tiap imah teh digorosoran. Wah, kan mau kelalaparan. Udah beungar atuh. Beungar duitna loba kitu atuh negara. Nya. Berean. Ulah bayar pajak unggul atuh berean. Sigana teh baru mah ya. Mimpi tapi pokoknya menteri kesenian kudu bisa tuh, bisa main band, bisa acting, bisa main segala kesenian atuh. Jadi mau tunjuk kungkul ya udah dewek teh atuh. Dah geus kitu teh menjadi presiden ulin ke Rusia gitu. Aing mah moal indit da teu bisa bahasa Rusia. Jangan bisa bahasa. Jadi indit maneh. Pokoknya aing mah yang rakyat we hungkul di Indonesia. Mimpi kali ya. Hiji. Hiji. Tah hiji. Nabi Muhammad teh lahirna di Mekah. lahir di Mekah. tuh. Taina Nabi Muhammad teh dimakamkeun di Madinah.
Tayana ece rek dimakamkeun di Madinah. jauh teuing atuh ka Madinah mana tuh di Madinah. Geus we di Itu Bogor. gitu di lembur ka Madinah mah tuh ngakotna ge aduh jauh. In the morning, there's a bitch who's trying to stay for you. Did we smash or not, man? I don't reckon.